lamun sir urang geus diolah isin ke Gusti Allah, lamun geus isin ka Gusti Allah bakal bagus adab-adabanana. Geus kudu boga guru sir, teu boga guru bakal kanyahoan bae jelema zahir. Penca jeung teu boga penca kadeuleu keupatna lain deui. Lain deui, euy keupat penca mah. Teger amat teu budak. Euy ngagojotos ge lempeng. Nu teu boga penca mah. Kajeleuan katingali salat menang ngaguru jeung henteu lain deui. Beda kajian guru sirna boga guru beda ke tingkah naga beda, berbajuna, lempangna, ngomongna, sangkilang lalagaan tetep kanyahoan baik sebab aya guru tuh orang encan pernah ngaguru hese jasa tuh geus bae cinta bae kanu geus ngaguru abe urang kabawa ku bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani satuluyna aranjeun ka bawah aya para kafir-kafir kunaon anjeun mararang mang bakal dihudangkeun ti kubur sabadanya ho aranjeun kabeh teh didamel ku Gusti Allah mimitina ku Gusti Allah didamel Kangjeng Nabi Adam tina endut atuh anjeun geus sarua bae didamel tina lempung geus jaho bahwa urang mah naon daya naon upaya tuh jameunang nyeun Allah ku Allah dijelaskeun kita ibadah ka Gusti Allah ajal geus dipastikeun boh ajal ti mimiti lahir kana bae atawa ajal ti mimiti baas di jero kubur datang ka baas ajal kadua nyaho tanyana teh kos kitu tapi kunaon mang sabada nyaho bloon berarti teu percaya hiji padahal lamun nyaho bahwa Allah ngamimitian ngadamel urang atuh mampuheun jasa Allah ngahudangkeun urang cacakan ngamimitian ngadamel ge mampu atuh komo ngahudangkeun deui tah ieu ajalum musaman indah nu bakal dihudangkeun deui tanyakeun coba ka Konghucu teu percaya tanyakeun coba ka kitu budak teu percaya udah mati aja apalagi dibakar sudah selesai cek jangan tanyakan coba ka Hindu tidak ada itu ceknya alam sana tanyakan coba ka Kristen hakikat mah jangan teu percaya mati saja padahal wa ajalum musamman indahu dihudangkeun deui aya tapi Kristen mah anu ngabahas engke aya cerekna dihudangkeun deui tapi salahnya nama kadituna artinya salah kita semua asal bisa nebus dosa saja beli kita dosa sajanya aman jual beli jeung sahasia di akhirat jeung malaikat mah teu beukeun duit malaikat mah teu beukeun awewe teu bisa disogok malaikat mah emangna jaksa urang emang polisi urang main sogok akhirat dek jogok ke malaikat malik nah ini kamu membiasakan sogok ya berapa bool yang tersogok nih gua pitesin lu geus ya jeung malaikat malik emang nanaonan gitu wal bisa tuh pokoknya menjana selesai mati udah selesai tapi urang mah ieu alhamdulillahirabbil alamin boro-boro urang nu kolot budak mun ditanya sia mun geus bae di kuburan bakal dihudangkeun ditanya ku malaikat engke tas engke bakal aya timbangan engke jembatan Siratal Mustaqim aju anu bagus amal atau anu bagus amal maka surga ngajembat anu sok salat nu sok puasa anu henteu salat teu puasa henteu salat geus ka neraka sia salat teu belon jasa eta si elek ge anu sok ngabok nyahoeun ke bakal disiksa nyahoeun si Predi tah anu sok mengkonsumsi gitu BK nyahoeun anu sok ekstasi nyahoeun tapi terus bae si Dedi nu sok zinah bae teh eta nyahoeun tata ngaran-ngaran nu kos kitu masuk karan itu bangsa Samsudin mah tilo Samsudin Bahaudin Saifuddin bangsa dindinan bae gitulah aya ge Nazarudin lain deui eta mah aduh masyaallah hiji wa huwallahu fis samawati wa fil ardh wa huwa ari zat anu kasipatan ku sifat-sifat anu ti heula tadi eta teh Allahu Gusti Allah mana
hiji anu kasipatan ku khalaqas samawati wal ardh ngadamal 7 lapis langit 7 lapis bumi. 2 wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung cahaya jeung caang. 3 nu ngajadikeun urang tina taneuh tah wa huwa etak teh Allah satet di jero hati asupkeun ka jero sanobari pendem kubur baik-baik di jero hati ulah robah saeutik-eutik acan ti mimiti ayeuna catet Allah teh datang ka holos urang ka bawah Allah pangeran Allah teh mustahikun lil ibadah anu ngahakana diibadahan samawati di langit malaikat kabeh ibadah wa fil ardi di bumi ulah aya anu diibadahan di langit di bumi salian Allah Allah we hiji we Allah nu mana deui Allah teh sifatna ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu uningan kana jero hate urang uningan kana banter urang zahir urang edeng urang nu nyahoun kana jero jeung luar teu bisa disumput salindungkeun luar mah luar kuari urang ge bisa neuleuh aya nu kadeuleuh ku mata urang mah tapi batin mah teu kadeuleuh Allah mah ya'lamu sirrakum wa jahrakum dek nyumput ka mana urang kadeuleuh bae ku Allah mantap cek Allah aya sia dek maksiat mah los cek Allah wahai Freddy wahai Teddy wahai Alek dek maksiat atuh los ya dek babok dek zina asal ulah di bumi aing sebab di bumi aing mah kanyahoan bae ku aing siksa sia ku aing lamun lain di bumi aing los cak si Alek emang aya kitu atuh pugu tanyakeun ka susia aya los ya ka ditu aya wah tumpang ke mabok atuh sia teu ya'lamu sirrakum wa jahrakum aya mah tusirruna ma tajharun anu dirahasiakeun ku urang disumput salindungkeun kanyahoan ku Gusti Allah anu dijelaskeun kanyahoan ku Gusti Allah bahkan wa ya'lamu ma taksibun lu kurang dipigawe nyahoeun ieu panjang dongengna ieu lamun ku urang ditaliti make ilmu alat naon sabab manusia mah moal kaluar tina sir jeung jahar eta belegedegna kitu teh ai prak di dieu nyahoeun kana ma taksibun usaha-usaha aranjeun sedangkan usaha teh moal kaluar tina hate pagawe teh moal kaluar tina hate jeung awak atuh geus tadi dicaritakeun sirrakum wajahrakum naon hartina atuh kuari ngatopkeun mata taksibun eta teh sarua jeung atuh li nafsi batal teh kos kitu teh mun urang ngatopkeun hiji perkara kana zat atuh deui diatem-atemkeun salah teh cek ilmuna kos kitu aya kumaha atuh ye kos kitu disalahkeun disiksa sia nyalahkeun Gusti Allah aju ku batu aing teh nyaho buku bingung ya di komentar lah ku ahli-ahli tafsir mentek teh urang pelebah eta batanyakeun coba ka Muhammadiyah jadi sia deuk anti mazhab diuk dirinya siapa bisa aing tuturkeun ka sia teu bisa disoekeun beungeut sia ku wih main soak-soak geus soba kertas leuwih di kertas siapa dikerekep sia ku aing menek nanya ieu bae tah sirro jeung jahro eta teh manusia moal keluar pagaweuna tisir jeung jahar kuari diatopkeun wa ma taksibun wa ya'lam ma taksibun teh eusina teh sirro jeung jahro kuari ngatopkeun eta ka ditu atuh sarua jeung ngatopkeun eta keleh meunang kan teh sia bisa nuturkeun aing ka sia teu bisa tampiling sia ku aing make otak sia ulah make otak ulama ai sia anti ulama mah aing mah cek Imam Syafi'i kieu komentarna aing mah cek Imam Malik kieu komentarna Imam Jalal tah tiba Imam Jalal dinta Imam Jalalain tah eta teh berbahasa Syafi'i cek Imam Syafi'i berarti coba cek otak sia awas ya hah awas ya Pak oh tujuan jangan oh tak kurbanin ke kalau Muhammadiyah ya saya menyingsiran doang seperti makanya nah balahu haulah wani aya oge wani teh budak awas ya kuai datang sekali deui awas ya kuai serius ya Muhammadiyah jadi manusia teh moal keluar tidak dua hiji sir galbu nomor kedua jahar zohir
etalah belegedeg la manusia geus berarti Allah mah nyahoeun ka jero hate Allah mah nyahoeun ka zahir urang zahir mah atuh lain Allah ge urang nu kadeulek urang kanya tapi pansir mah teh nyaho geus kulantaran aya dua zahir diatur ku syariat sir diaturna ku thariqah mengarah kana hakikat berarti pagawean teh aya dua pagawean zahir ku syariat diaturna pagawean batin ku thariqah diaturna lamun jelema bersyariat doang batin acak-acakan lamun jelema berthariqah doang ieu zahir acak-acakan kudu bareng zahirna bersyariat batinna berthariqah nu mengarah kana hakikat nasawuf lah cek urang mantak aya bahasa man tasawwafa walam waman nah dan lain sebagainya bahaya zindik ka dituna ne jelema bersyariat teh tasawuf henteu bersyariat bahaya mantak kudu dibarengkeun lamun jelema bersyariat doang jago jasa ilmu alatna jago jasa ilmu bilagahna ilmu mantekna usul fikihna mikih doang nyana pasalia bae jeung ahli batin kajian kukumaha ge loba tingkah-tingkah anu henteu nono kitu kene lamun jelema nasawuf bae teu puguh nyareatna masantrena di mana henteu puguh atuh ujung-ujungna eta engke bakalna udeng-udengna aya di hareup sujudna di mana agim henteu ngaji kajian kukumaha atuh ku santri mah kadeuleu bae ya ieu udeng-udeng potongan naon ieu mah kos kieu mah teu beres udang-udang teh kapan jang sujud nama ieu mah dihareup desepan gitu atuh cak nyani mah lain deuk salat deuk naon make udang-udang atuh jadi disunahkeun ge deuk salat udang-udang mah ye cabok-cabok teu ngaji teh kos kitu teu ngaji teh kos kitu deuleu kiai-kiai anu bersyariat berhakikat make udang-udang rapi Masya Allah siap kadeuleuna teh lain jang manusia jang supaya di alam ku Allah beda udang-udang hayang di alam ku Allah jeung udang-udang hayang di alam ku manusia lain deui atuh wow nya nama coba saya harus dipoto nih ini ya tah itu jeung Oma Irama bakal itu bae jadi lamun zahir aya pagawean atuh batin ge aya lamun zahir aya guruna rukun wudu rukun salat puasa haji atuh ieu ge batin ge aya geus di batin ge atuh aya guruan di dieu Allah ge ya ulamu sirrakum wa jahrakum acan aing mah teu boga guru ge bisa atuh kajeun ai bisa mah los boro-boro sir jahar ge teu ngaji hese deleukeun coba santri ngalawuduna mantep jasa santri mah set tapis teh kadeuna masyaallah ih resep jasa Masya Allah karena sirah nage set wah santai harus bukan tapis jasa udah pikir sepun jasa coba dulu budak SMA nu teu ngaji wudu kos gitu cek Allah teh jai meuteun kitu nitahna deh kok mau pejabat anu teu ngaji teh deh ngalawuduna ge leungina ge pan macet sakile lah ieu budak balok bae nangkod wudu teu bisa coba atuh kadenge ieu kurang begitu sambutannya nah sambutan maulid assalamualaikum warahmatullahi naon kadenge nih alhamdulillah ngalamin euy ngalaman atuh alhamdulillahirabbil alamin ya alhamdulillah ngalamin waduh geus pokona pabaliut bae geus teu ngaji Masya Allah kadangnya ge haridang babacaan lagi menurut Kangjeng Nabi ya saya hadisnya mah enggak saya katakan lah pokoknya kira-kira ini mah maknanya aja coba cek orang hadisnya enggak saya mamana hadisnya heula sia udah saya turun aja dah itu ngerti itu bisa hadis atuh langsung ke hadis nah hadisan saha sia ya geus bae balok bae pikiran ku sia beda tuh urang lamun salat ge santri mah pan manggih masjid teh geus teu asing plek Allahu akbar wih
geus pohare sakumaha pimitohan repi. Coba nun teman pesantren abri polisi nun teu ngaji teu pesantren salat nage kadang-kadang make pet dipake bae atuh pan kudu ya ieu budak pet badi ditu jang di lapangan lain jang di masjid didegungkeun sia dado isir jahar ge kudu boga guru atuh komosir urang teh zikir teh kumaha engke aya tafakur engke aya muraqabah engke aya pembagianana ya latifah lalembutan latifatul sir latifatul khafilatun terus eta teh aya pembagian-pembagianana latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul akhlaq latifatul nafas latifatul qalb tah jadi berarti kan ngeunaheun geus urang teh zikir kuari datang ka mana naon nu kudu diurusan ku urang teh jadi mantap geus urang penting zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah boga maksud keur ngabersihan naon ya geus kabersihan belah dieu apa handapeun susu apa luhureun susu cenah aing mah hese handapeun lunganing susuna bae terus tuh kos kitu teh geus dimimiti di dieu embun-embunan datang ka tapak kaki di tapak kaki dibalikeun deui ka embun-embunan ngeunaheun tek bae jadi geus lantaran diurus ku ari maneuleul jelema akur bae ciptaan Allah nu sugih teu mandang sugihna cilaka lamun sugih nu dideuleu sugihna lamun aya jelema gagah panglima perang misalna abri jabatanna luar biasa urang ngahormat ka jabatanna cilaka geus diurus babatin teh sarua jelema geus titik sugih mah tah urusan pamere Allah jabatan urusan pamere Allah bisa mawa sugihna bisa mawa jabatanna salamat teh bisa nyada ge cilaka geus sarua hamba Allah ketika datang hormat lantaran makhluk Allah nyana ngaganggu singkirkeun ku urang mah deuk ka Allah besi urang ka babawa jol aya camat mamawa partai Golkar indet sia ka ditu jejedis aing ka babawa ku sia aing mah deuk ka Allah bae los hudangkeun ku sia Golkar hudangkeun los bendera Golkar aing mah moal deuk ka Allah ngan aing ngahalang-halang moal ka sia milu ge moal aing mah sebab aing mah deuleu Golkar teh kos kadal geus bae resep henteu benduh henteu los ya basi aing mah tanggung jawab aing ke di akhirat lantaran aing mah dititipan ilmu ku Gusti Allah mun aing mimilu jeung Golkar engke aing di akhirat ditanya ku Gusti Allah teu bisa ngajawabna gara-gara sia hanas mere 1 juta 2 juta paling gede mobil aing cilaka di akhirat endet sia ka ditu tah lamun geus ngaji batin contoh batin teh lain aing tolol keur carita tah mun geus ngaji batin mah kos kitu aya naon itu yang dicarekan ku Gusti Allah aya pertimbangan antara dunia jeung akhirat kamangpaatan dunia kumaha kamangpaatan akhirat kumaha kabawa moal ke di akhirat coba kiai anu henteu boga perbandingan Waalaikumsalam ya camat naon mat iya amanat ti Bapak Bupati ada kadi oh iraha Bapak Kadi iya ceneng ke kagak jamuan-jamuanna sabaraha eta ieu 3 juta kok sakedik 10 atuh 10 terus usulan-usulan anak aya teh majelis pondok oh iya tenang atuh tamah tah eta kiai bangpak lagi kiai teu boga perbandingan batin Allah teh nyahueun ya'lamu sirrakum isin lamun jelema ngurusan batin isin keur pahareup-hareup jeung jelema pan aya sok ngurusan batin mah ngurusan batin atuh diolah bae batin teh Allah neuleukeun ye pandangan aing ka nyana dideuleukeun ku Allah resep duniana apa resep nyanana apa resep ilmuna dideuleukeun muter terus kos tukang pencak diuk di mana bae ge weh kieu bae bener eta tukang pencak diuk di mana bae keur ngaji ge kieu bae keur ngaji ge kunaon eta besi bae besi jangan besi mah ngajaga doang besi datang tidak tinggal gitu doang besi iya jadi doang guys renggang ya nama diukna ge antara suku kenca jeung suku katu renggang kieu bae besi belah dia katuhu besi belah kenca iya atuh kitu bae ge nama muter set babari jadi lantaran nu diolahna pencak diukna ge mikiran besi aya tuh kan
lamun jelema berekonomi pikiranna ekonomi HP nage ekonomi baik keur ngaji ge tatitut ya sebentar lagi tenang ya udah bereskan dulu udah saya segitu udah tinggal tanda tangan aja emang pikiranna dunia pikiran dunia lamun nu pikiranna nyana teh keur ka awewe tunggu sakedap deui sapikiran atuh jelema mah tah lamun mikiran ada sieun ka Allah sir kajawan ku Gusti Allah izin kapanggih jeung saya jeung pejabat Allah neulekeun ka aing Gusti mun aing hajuna memandang kana jabatanana sieun kana jabatanana cak Allah pandang mere aing kunaon sieun ka dinya aing nu kudu dipake ka sieun mah atuh sia kunaon ka babawa ku situasi kos kitu awas sia ku aing ya cabut sia nikmat ilmu sia ku aing cabut nah harapan nu sugih susuganan eta bahasa susuganan tah susuganan alhamdulillah nu sarugi susuganan alhamdulillah tah urang didelekeun ku Allah sia teu percaya ka aing make susuganan ka jelema cabut ku aing mantak ngaji mah babarik make sirna nu hese iyalah ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allah nyahuan kana sir ceroh hate urang batak diolah sir teh geus memeh diolah kana sir di awak urang aya kolbu di awak urang aya ruh geus ruh jeung kolbu diakurkeun diaru diurus urang dihijikeun kana jadilah sir geus engke eta sir ku urang diolah maka pengolahan guru dengan cara zikrullah tafakur muraqabah khidmah dimimitian ku ngahibat heula ka guru nyangakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut tiana sahebat tapal nyangakeun ka guru dek dibeureum rek dihideung nyana mah kumaha guru bae jadi deka Allah teh melalui tawadu di hareupeun guru berelah ke ku guru wiridan nah ieu nu kudu dilaksanakeun dek ngeuweuhkeun nafsu sir ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu mantak dek salat nage nyana mah hati-hati lantaran didelekeun ya aing wudu ti Gusti Allah didelekeun ku Gusti Allah bisi salah wudu teh tapi berangkat cak Gusti Allah ge ulah loba culag cileuk ka hideuk ka masjid mah kudu tungkul kecuali anu geulis lende geus sama masalah atuh sia mah kitu bae sih tunggu dan datang ke masjid ieu teh dilempangkeun ku Gusti Allah ditangtungkeun ku Gusti Allah ilmu abdi nyahona kana salat teh ti Gusti Allah tah dipikir terus ahli Allah sir isin ya teh nangtung teh lain nang abdi nang Gusti hirup abdi nu Gusti sadaya-daya ge nu Gusti nyaho abdi kana salat lohor ieu ge ilmu teh ti Gusti atuh abdi mah ieu mah ngalaksanakeun sakumaha Gusti we nyangakeun sakumaha halang layangan we ieu mah dikunat dikenud terus sir didelekeun ku Gusti Allah mun bulak biluk teh izin jasa hati abdi teh tafakur heula mulai geus mantep jasa seakan-akan geus deleuk Allah atau didelekeun ku Gusti Allah kakarak usolli fardhu zuhur Allahu akbar geus nikmat kitulah sir didelekeun ku Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum isin amat urang dikajahokeun sir urang gulak-gilak begitu orang salat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta kumahanya barang jadi teh henteu malang saeutik eta suratul ladzina an'amta 'alaihim jadikeun baik itu ngan leutik ya untungna eta apa diteruskeun bae apa pertahankeun bae ai ditahankeun bisi ka batur ente jadikeun bae ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi lain amin jadi cak Gusti Allah aduh aing mah teu ditakos kitu salat ka sia ayo sia pae sia salat sia jadi siksa ka sia wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin tadi si jelaskeun ibadah teh ulah jadi pamonggol ibadah urang mah ieu mah ngagedean pamonggol poe kamari mah kakarak sagede kieu poe ieu mah sok gede ping-ping asalna ditambah 10 tahun deui mah sok gede naon beureung ieu pamonggol masyaallah ya'lamu sirrakum wa jahrakum tayelah lamun sir urang geus diolah isin ke Gusti Allah lamun geus isin ka Gusti Allah
bakal bagus adab-adabanana geus kudu boga guru sir teu boga guru bakal kanyahoan bae jelema zahir penca jeung teu boga penca kadeuleu keupatna lain deui euy keupat penca mah teger amat teu budak euy ngojotos ge lempeng nu teu boga penca kajeleuan katingali salat menang ngaguru jeung henteu lain deui beda kajian guru sirna boga guru beda ke tingkah naga beda berbajuna lempangna ngomongna sangkilang lalagaan tetep kanyahoan bae sebab aya guruan tuh urang encan pernah ngaguru hese jasa tuh geus bae cinta bae kanu geus ngaguru abeh urang kabawa ku bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lamun kurang diceritakeun ke pan aya zuhud aya qanaah aya tawakal dibagilah 9 makom ieulah sir tuh nu mantek ge baheula aya kiai tasawuf aya kiai hakikat ndek nguji ka muridna ada abeh murid mama ieu ndek nyoba ka anjeun mama hayang daging hayam pencit coba eta hayam ngan mama mah hayang ngadahar daging hayam teh mencitna ulah kadeuleu kusasa usahakeun sok berangkat kabeh aya nu mencit di luhur paras aya nu mencit di handapeun jembatan aya nu mencit nungguan peuting we geus di tengah-tengah nu nyalimpat sehingga aya anu ditutupan ku samping bae hadana aja make calana mencit macam-macam geus uyuhan teh dipacokotok beda macam-macam aya nu saurang geus laporan kabeh di mana sih mencit kotok para tenden di juru sia di mana yang mencit ayam di handapeun jembatan teh anu terangan sasage mama tenden di ditu di juru sia di mana di popek peuting sajaba di popek di halangan teh anu terangan mama tenden di juru tumpukeun sia abdi di jero samping waduh geus nu nyahoun jasa wah ku abdi dipenci ieu hayamna tenden di jero tumpukeun berbagai-bagai aya nu saurang pan siapa teh dipencit teu bisa mama pan teu bisa mencit bodoh amat cek mama ulah kanyahoan ku sasaha abdi mah ku manusia onam bisa nyumput tapi ku Allah mah pan teu bisa dek di luhur para Allah manyahoeun dek di handapeun jembatan Allah terang ti peuting pan Allah nu ngadamel atuh terangeun lah abdi mah geus kajenting teu lulus ge abdi mah ieu mah henteu terang henteu bisa mencit hayam mun henteu kudu kanyahoan ku sasa teu bisa sebab ku manusia teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah kanyahoan sia nu lulus nu itu nu di jero samping teu lulus tuh jadi guru torikotnya tuh nyoba ka murid atuh sarua bae ndek naik ti kelas 1 ka kelas 2 atuh aya cobaan anak kelas 2 kelas 3 sarua bae evaluasi itu emtanase ujian ke terakhir atuh sarua ilmu torekat ge ndek ditaekeun pan ngaji torekat mah lain cara ngaji biasa ngaji amil mah terus beres gas kadituna kitu layas tagnian mari Fatihah geus beres wallahu a'lam bishawab amil mah beres kayak gitu dah la yastagi minas shagir wal kabir wa rafi wal wadi wan ma'rifati wasimaliha geus wallahu a'lam bishawab tamat sia bejet kotoknya emang kunaon gitu bejet kotok abeh teu pohoan gitu ge mun gede kotok mun leutik pohoan bae sia bisa ka guru tolol hayang nu buat ijazah burung kotokna mun diganti mah mun make embe leuwih afdol nu leuwih afdol mah nya kotoknya embe atau emang Kiai Golkar mah kitu rampus tapi geus di ditu na bae teh kitu geus urang teruskeun bae tetep tamat masjid kotok budak na abeh bungaheun atuh guruna ge komo guruna tapi ban aing ngaji batin mah lain kitu wiridkeun ku sia eta nya tah ieu larangan-laranganna engke datangna bakalna kos kitu can bisa tuh walita eke nu mantak ngaji torekat ku ari masa kumaha lalagaan ijazah beres datang ke sugro kubro ngaji naon teh kos kitu fotokopian ai jelema ada di dia dagang limbah manya norekat dagang limbah ai jelema ada di dia jadi camat manya norekat jadi camat ai jelema ada itu jadi polisi banyak norekat jadi polisi pan ieu mah piwalian manya aya wali di polisi
menyawali tukang limbah teka harti sanajan nya ge teka harti bae pokona mah tanda can dilaksanakeun sebab lamun dilaksanakeun ge ku wirid ieu bae geus izin ka Gusti Allah tita hudang ti peuting wiridna ieu boga pertimbangan izin amat ka Gusti Allah izin amat ieu mun dagang bakal eureun dagangna mun di partai bakal eureun di partai hayang sorangan eureun teh mun keur ceramah tukang pidato hayang eureun ceramahna lantaran teu pas jeung aturan-aturanna eureun nya bakalna kadeuleu ku guru kade sia naik di dia kade nya tah encan kalatipah geus ditaekeun naik di dia naik lantaran geus kadeuleu ku urang loba anu teu dipigawe kabla dia nanya cicing bebeda ku ari Matarang naga waduh hidung tanya ku urang sia tarang hidung kurang dipantau-pantaukeun atuh kadeleuan ke ku guruna nu mantap kadeleu antara lurus jeung teu lurus tah model tadi engke cobaan tah ieu di antara cobaan lecet kotok ulah kadeleu ku saha bahasana kan kos kitu pan bahasa ulah kadeleuan ku sasama bisa ku Allah bisa ku makhluk tapi pan nganana keur ngaji tarekat ngaji tasawuf berarti mengarah ka Allah geus dosa urang tina 100 tina sekian ratus murid nu lulus hiji sia nu lulus tadi pencet kotok geus teruskeun ditaekeun ai abdi nu mencet di jero samping sia mah jalan di tempat mah aduh tuh gitu kan aya jelema datang ka Tuan Abdul Qadir marah mama ulah ai anak abdi dibere remukan roti ai mama dagang guru kiubar ku Abdul Qadir wow ngadaharan daging hayam ye ai murid guru ai kok Tuan Abdul Qadir lintuh ieu mana demo teu anak abdi meneg dibawa bae balik kunaon emang tu dibere roti sakitu capoengan sakieu cenah caknya lagi awak geus kuru jasa ku ari tadi keur ka dieu mah dikendep 10 kilo ku ari tinggal 30 asana ieu mah atuh tinggal tulang doang kayak dianggapna lain jelema ieu mah tulang leumpang bakalna ieu bisa diudag anjing asalna ieu mah cek si Abdul Qadir sia mah tenang ya dalekeun mama mah lain hayang ka daging hayam ngan ku sia dewe begitu geus beres dahar tah tulangna wae tulang kum udang deh jadi kongkorong jadi kotok deh kongkorong ceknya nuhun ya Tuhan saya guys segera berangkat tas si anak sia teh supaya bisa kos kitu mun anak sia geus bisa kos kitu alos dek darjeun daging hayam ge sebab teu kudu meuli pan hayamna ge alagaan atau alagaan jaheueun nya mana bisa tuh teu tapak heula mana bisa teriado heula nafsu nu halangan urang engke anak mamang anak bapak bisa hihiberan di luhur asal make kapal tak ieu nu keur dididik teh ku kaula teh Tuan Syekh supaya nyahuan ka Allah supaya isinin ka Allah supaya mantap ketika nyebut Allah supaya naon kitu ngaranna hatena ngageter idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatsum imana tah supaya kos kitu ulah ieu mah didengungkeun Al-Qur'an nu kadeuleu amplop Bismillahirrahmanirrahim kadeuleu amplop we 2,5 juta ya bismillah nu kadua Bismillahirrahmanirrahim 2,5 juta ada 5 juta berarti 3 bismillah 7 juta karena naon eta kos kitu supaya ulah kadeuleu kos kituna ieu mah supaya ikhlas eta sirna beda ke ngaji ikhlas mah dirindukeun ku manusia hayang bae jelema tapi lamun henteu ikhlas bosen jelema kamari geus dibayar kurang 4 juta wari dibayar deui burung bosen we malah ayeuna naikeun harga nu ngundang eueuh aya jelema na gede dieu wajah roku mana ya wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim datang kali Mekah ayat dina berbagai-bagai ayat illa kan wanah muridin kecuali ahli Mekah mamengo ngabalieur teh ayat 3 rupa cek Imam Jalal hiji
emang ngabalir tina ayat teh tedaekeun membaca ayat dibacakeun ge geus teu di pikiran ngabalir enteng keneh teh mah. Nomor kedua dibacakeun ayat mujizat didelekeun tapi nyana teu percaya bohong berarti ngabohongkeun berarti didengekeun diamati didele mujizat Kangjeng tapi dibohongkeun tingkatan kedua leuwih jero geus kejeroan nu katilu mah nu katilu didengekeun didelekeun ayat mujizat didelekeun kunya didengekeun diperhatikeun dibohongkeun bari ngahina ieu nu pangbahaya nama ngaistihza ngahina ngalelewe makan merangan nyarot tilu rupa lamun ka Kangjeng Nabi tilu rupa ka urang ge sarua bae aya nu ka urang da ka kiai ngan sakur sakitu doang oh ngan doang teu ngomong teu naon geus bae aya anu nya nya ngomong teh kiai beuki nangan ngomong melulu teu percaya ka kiai kos kitu dua aya anu hei eta kiai ulah diantepeun eta ngomong kos kitu bae ulah diantepeun yuk urang perangan tah eta nu parah mah ieu nu katilu ieu tah nu parah mah ieu nu kos kitu urang mana sih jadi eta kiai di urang ayo geus urang bongkar bae geus doser ulah aya di urang karabat urang asana main catur digenggeureukeun main gaple digenggeureukeun ngadu kotok digenggeureukeun pan urang mah ieu hirup di dunya teh pan hayang senang barang aya kiai eta aing mah gregek jasa ya kabat dia orang bongkar bae geus bongkar tah eta ieu nu kos kitu tah ieu ge baheura kos kitu tah ieu ge illa kanu anha muridin geus ieu teh bahasa teh kulantaran aya illa qasar berarti wa dawatul qasila inamatun wa taqdimun kama taqaddama berarti atuh di dieu teh bahasa teh paten luar biasa geus aya bahasa qasar teh ngaranna bahasa paten teh datang ka ahli Mekah mah ayat tina berbagai-bagai ayat Gusti Allah illa kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mah ngabalir mengo mentak dijadikeun mayanzilu ilaihim ayatun minal ayatil qur'aniyah allati min jumlatiha tikal ayatin nautiqah bima fasala min bada'i sunillah panjang dijadikeun anak kadituna kitu ditaksis geus tu jelas bakos kitu betah cara tadi balieurna nu pohara teh mantak faqad kazzabu bil haqqi nyata urang Mekah mah ngabohongkeun kana Al-Qur'an lamma ja'ahum barang datang eta teh Al-Qur'an ka ahli Mekah fasaufa yatihim amba ma kanu bi yastahziun awas cak Gusti Allah aing ngutus Muhammad dibere mujizat ku aing Al-Qur'anul Karim mujizat baca mukjizat kauniyah langsung kadeuleuh keanehan keajaiban mukjizat tapi nyana ngabohongkeun faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'u ulah samatkan aya cak Gusti aing teh pangeran aing ngutus Muhammad serta Al-Qur'an jeung mukjizat teh dibohongkeun fasaufa yatihim bakal datang ka manehanana amba umakanu yastahziun akibat istihza mak nu kunyana dilakukan siksa wae perangan Muhammad paehan ke di medan perang atawa engke digempakeun ku aing atawa diangin beliunkeun ku aing atawa engke dimacem-macemkeun banjir ku aing dilawan cak Gusti Allah aing kakarak nurunkeun banjir bae ge nya geus wah bere ku aing tsunami sia tah ieu akibat istihza ieu khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang namun urang kuari ngaistihza ka Kangjeng Nabi mah teu aya ngaistihza ka wali nama atuh urang teu kanyawan ngaistihza ka ahli Allah nu berbentuk ulama moal teu akur sarua bae cak Gusti Allah wahai ahli Cikupa wahai ahli Bojong wahai ahli Tangerang wahai ahli Sepatan awas fasaufa yatihim amba makadu yastaqdiun istihza mana bakal dibales berakibat siksa sia-sia ada dan mantak orang kudu peduli di lembur orang aya anu istihza ka ustad aya ka kiai tepak sia ya geus bae mamang kula mama hai kitu nama pan aing geus disiksa mah aing ge ka bawah geus sia angkorak sia meureun sia geunah hatina geunah sakadaek sia aju disiksa atuh sia memang siksaeun pan lamun disiksa aing ka bawah ge sakumaha kapal dibocoran ku saurang atuh pan nu teu ngabocoran ge ka bawah palid kabeh dan mantak tegor kurang di lembur aya nu ngahina ka kiai tegor
ngahina ulah kenceng teuing sia bisi disiksa siksa sia aya nu mabok nu ulah loba teuing sia beak sabas loki 22 bae atuh diringankeun saeutik atuh sia teh nang tangan Gusti Allah sia mainnya menang teh lah menang kadi aing sieut geus teu bareres jasa ya gitulah nang tangan Gusti Allah nah iyalah cerita ahli Mekah padahal Allah nu ngadamel langit Allah ngadamel bumi ngadamel urang ngadamel caang jeung poek berarti lain sambarangan urang neuleuh dadamelan ge sakieu poharana saha nu bisa nyeun langit saha nu bisa nyeun bumi atuh mesti mah tiga tunduk bae geus ka Gusti Allah ulah ngaistihza mun ngaistihza siksa ku Allah pada kenyataan anak waris siksaeun Allah hungkul atuh mentak naudzubillah min dari kurang muntayang ka Gusti Allah mudah-mudahan orang disalamatkeun ku Gusti Allah dibere daek taat ka Gusti Allah taat ka Rasulullah mantep takwa orang ka Gusti Allah berita terakhir dina minggu kamari maletik hujan menang 13.300 insyaallah orang mudah-mudahan panjang umur minggu hareup urang teh kudu mawa kitab urang babarengan zikiran nyambungkeun diri urang sir urang jeung nu ahli sir Allah sehingga urang mudah-mudahan katepaan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa tawakal ka Allah bisa zuhud ka Allah bisa qanaah ka Gusti Allah insyaallah anu bakal datangna jadi turunan Tuan Syekh Abdul Qadir nu ke-15 per detik ieu positif insyaallah mun teu aya halangan ialah Syekh Fadil aya di Turki ke datang ke Malaysia ti Malaysia ke malam minggu ka dieu ke dijemput langsung ka dieu engke urang ulah terlalu berdesak-desakan teu kudu sasalaman cukup neuleuh bae lantaran mun sasalaman jelema 100.000 atawa leuwih neuk sabaraha minggueun ieu mah geus anu dihareup ala kadar di tukang mandeuleuhna bae sarua bae berita kedua di NTB nu tadina guru Mustoba mangabatalkeun meureun teu nyambung lantaran memangnya nama horeng rada aya nasionalis ieu mah aya Habib Tontowi nu geus teu kaluar-luar nyana hayang hadir di tengah-tengah haul urang Habib umurna sekitar 70 leuwih mungkin leuwihna 2 atau 3 na yeung ke minggu ngendong di dieu ngan ke dirahasiakeun besi engka ngagabreg nyor jelema seuk-isuk milu zikiran jeung urang nyana mah hayang milu haul di urang ieulah nu geus di kamar bae teu kaluar-luar nyana termasuk jauh berbeda jeung kiai-kiai mu aya di NTB kabeh ngaguru ka anjeunna dina baptin ialah termasuk thariqah qadiriyah wan naqsabandiyah anu tiba-tiba nyana hayang milu hadir wallahu alam kitulah haul mah mun teu haul mah model nu boga duit teu mere nu teu boga duit mah komo atuh eta mah geus aneh eta mah haul mah kos kitu bae pokona mah tah mah nyambungkeun diri sabodo teh mah kula mah ngabejaan doang loba beak saeutik makomo ngan nyambungkeun diri urang deuk datang ka mana terserah ngan ieu mah tiba-tiba aya Habib Tontowi ti NTB na ieu nelpon ingin hadir nyana ngendong mungkin malam minggu di dieu lantaran geus kolot isuk-isuk engke nyana babarengan jeung urang masyaallah luar biasa mudah-mudahan rencana-rencana urang rencana-rencana anjeunna nu dek datang dikabul ku Gusti Allah sehingga orang bisa babarengan di dunia jeung ahli Allah engke nyana jadi saksi jaga di akhirat bahwa orang pernah babarengan jeung manehanana sugan bae urang dibawa bendera Kangjeng Nabi bendera para wali bendera para ulama komo eta mah nyana kungsi babarengan jeung urang engke tinggal bebeja bae ka malaikat pan abdi pernah hadir di mana sih hadirnya di hadapan tangkal Ambon pan abdi mari ngawuduk di dinya oh masalah tuh cek malaikat emang konon cicing di dinya macet apa lapar lapar jeung macet malaikat geus jauh nih
teman geus kumaha masing-masing urang we na ye alhamdulillahirabbil alamin teu disangka di jero hate kula mudah-mudahan tadina sugana aya sahabe ge nu hadir ahli Allah jol teh keur penting informasina seperti eta lah. Nah di samping eta ge aya Habib-habib anu lain anu mungkin nya nama terserah rek nyarita mangga rek doa bae mangga termasuk di Turki sanajan ngomong atuh bahasa Turki itu kumaha bahasa Turki mah tuh ini surang anu nerjemahkeunna saha wallahu alam geus pokona mah teh kumanya bae geus dah geus atau bahasa Arab atuh Arab teh urang mah nganaam-naam napan bisana jeung la atuh geus sakitu eta aya jelema teh asal bahasa Arab geus cukup bahasa naam jeung la bae ge nya gunakeun lamun urang endek ditawaran dahar la sakitu bae geus tah geus atuh eta ditawaran dah la atuh lapar terus-terusan tak urasa turut-turut ge. Nah gitulah kemudian sabada haul ke orang libur minggu eta sok kula sok ziarah ke guru-guru ngan taun ieu mangke wallahu alam teu ngayakeun ziarah rame-rame hiji sakumaha biasa urang menjelang haul marawa cai jang urang mawana saurang hiji bae yang urang keneh jadi saurang hiji tenden engke cokot deui kunyana inum bunyana geus sakitu kumaha da hiji pucana hiji amat atuh sakodot tambah teh isin mah hiji geus atuh mawana sadus terserah geus atau urang mere jang supaya ngarinum kabehan leuwih bagus geus tama terserah urang ngajamu kadanan kadaharan kabeh ka bagian dahar asana moal dipecitkeun sababaraha ge moal jasa deuleu jelema sakumaha naon beureum eta mah pokona mah geus dahar geus tungguan beak kekenceng nah hampir digorogot ngan emang berkah geus lain deui teh dahar ge lain sadahar-daharna minta berkah nu didongengkeun ku kula geus baheula dahar teh lain sadahar-daharna lantaran aya pengobatan berbagai penyakit dina haul mah geureum geus didongengkeun jadi geus urang asal nyicipan bae oh geus atuh asal nyicipan teh aya sapiring gede mah heueuh masalah geus atuh kadadan kadahar kabeh bere dahar atuh cai-cai batak geus lah urang sedekah cai bae geus nah iyalah tinggal di minggu-minggu ieu sakumaha biasa urang ngumpul-ngumpulkeun cai anu boga nu teu boga teh kudu tah ieu jang naon ieu jang ngahormat ka tamu-tamu tuan syekh anu halal hadir minimal nyana ngararinum belah dituna ke bagian snack belah dituna madalahar isuk-isuk dahar persiapan zikir dahar isuk-isuk datang dahar langsung ke masjid nya eta terus tetep ieu mah mungkin acarana rada panjang zikir mantes zikir ke aya anu ti Lombok aya anu ti Turki aya ki aya Habib deui nu ti Jakarta nah ieu encan mun aya teh mah kitu sambutan ti bupati mun hadir atawa ti wali kota mun hadir mun teu hadir atuh camat bisa ngising di dinya nya na geus teu cara teh geus teu kudu atuh kumaha engke bae buktina tah mah jadi mata disiapkeun isuk-isuk datang dahar lantaran bakal rada panjang acara nah sebab engke nya diuk deuk doa deuk wirid deuk naon deuk ngomong ke mungkin teu nyahopan urang apakah setengah jam apa sajam jadi dipersiapkeun heula beuteung urang cai-cai dan lain sebagainya ya tah sakitu dina minggu ieu ulang sambung deui sabada haul seminggu setelah haul libur akara ke urang ngaji deui setelah libur 1 minggu alhamdulillahirabbil ngeunaheun kan si Ramadan robanu daun eta Ramadan pan teu di Jabaran beusi ribut Ramadan ari cek tukang ngaji batu babari nawe tu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawe piil tu mamni do mamara pajari fa soma jadi mapun kudra sunna pasabna sunna patadir soma modop godim do pun ku jalamat jana kaso an huruf jet ada imajul ku jalamat jana kaso ada yang modop padi modop pun ku jam sak padi modop ramadhani ku baru modop pun ku jam sak ramadhani modop hadihi modop pun ileh teu mantak kudu mondok datangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasien teu mondok mah naon tah sih
hese teu pondok mah narkib buku situ ngaranna. Nah, lamun di kulon lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah wae tu pilun wa ilun terus sarua narkib ngan disundakeun aya nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye tak rugi jelema teu masantren teh rugi. Watak atuh ulah dipermasalahkeun ka mah kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadan aing mah ganti mah tuh nawaitu sumagodin an adai perdi Sya'bana habis sabar bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah nah Zaid keur salat niat jadi mantas siap keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hesna kieu we ingat beusi kabablasan aing ye kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat ben nawaitu Ramadan ana deui barisan Ramadan halisan lillahi taala Allahu akbar pohon maka Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah salaki teu lok daek salahkeun goblok jadi baik jadi ngalawudu tas ngalawudu aturan ngadoa maca doa maca Allahumma ja'al tawabin gimana niat jadi baik kerdahar jadi baik tak kerdahar kumaha penting bae dek kumaha bae keur ngobrol niat lah jadi baik ya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan nyana naikkan mamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantap jasa guys cek kena orang bebeklan neng bebeklan saku ada kamana bebeklan atuh guys biasa inget jana pas dek keluar cai mani inget can niat dibarengkeun cak pamajikan nggak bertenawat nggak bareng gua tak jadi baik ya Allah babari ya ne pentingan niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-dua nana walaupun terjadi jangan sok tapi tetep bae mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal peti di mana dalilnya eta Imam Syafi'i cak Kanjeng Nabi malam yubayyiti syiyam qabla al-fajri fala syiyamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa memeh fajar pada syamalah teu direken puasana teu sah puasana nomor kahiji niat nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling mukhtaron karep dewe guero jahilin mazhur lain bodoh makzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho mah teu batal puasa
Zaid pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora beuh jeung lauk gabusiem aya sambal aya tauco poho yana oh dahar bak 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 eta dahar ku nikmat-nikmat teuing beak 3 piring masyaallah haju jengkolna beak 1 kilo mal wah haju nginum sakmuk gede teh lak 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 beres nginum ngarokok deui tenang we sih tenang beres ngarokok selesai nyana inget masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho da kumaha geus tinggal muji bae alhamdulillahirabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon teu batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun dimanaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung gawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran haju kutang nage kenceng haju calana nage kenceng teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa geus berarti aya uzurnya teh naon uzurna teu dibere duit Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana wow masya Allah atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana langsung main nangkub di dinya itu nangkara ieu nangkub batu mah jeung beres cak pamajikan kamar rek bulan Ramadan masya Allah jahel ini kunaon teu ngabejan poho pugu lagi sarua bae cih atuh kakak ge sarua poho atuh ning kunaon teu make calana atuh kakak deui kunaon muka deui geus lah ulah dimasalahkeun cek teh urang ngadoa ayo geus pamajikanna di tukang ngadoa salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui oh masalah cek Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina nomor kedua enggak hiji niat kadua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok bae teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa teu batal ngan kuduna dihuapan lamun nyokot gitu mah pangkarep karep berarti kan aya ikhtiar dahar sia bageun badar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia hedar cicing bae jangan cokot ke calangap gayem karep
Jadi lamun masih kena ngagayam nanti di titah mah lamun teh digayam sia koing sia ayo gayam nah nyana teu make gayam calangap ayo terusan aju ngagayam sorangan da bisa menta deui kan lagi dong ulah ya kudu terus bae dijajalan okos dipaksa titah ngajima ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya ayo jia tuh mau ayo lamun teh tembak sia koy geus dikege beusi sia teu percaya ka luhur tuh jija bener tama pestol horeng sugar aing pestolan ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh da aya naon ngaranna pelorna tuh ya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah jatilok make pe kira-kira 12 luat ya tuh pokoknya kayak gitu belah tembak siap wae ayo eta lamun langsungnya nomorosotkeun calana batal kudu itu nomorosotkeun nase pemajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeun aku itu det asal diendet-endet we ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek jana teh goyang sia teh goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana aju goyang sorangan mah batal atuh teh beres teh bagus kitu mah ngaranna ngarasakeun nyanana teh ieu dipaksa mah kos itu teh batal tur ulah bodoh ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang gitu misalna horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang nyana ngopi bae koh engkau lagi, saya udah malap atuh. Iya, lu kenapa itu ngopi? Emang kenapa? Kan lagi puasa ini mau bulan Ramadan. Ya, nggak boleh juga makan, wuduk nggak boleh, kupat nggak boleh. Kalau ngopi mau boleh. Wah, singgo bro, brengsek ya singgo. Eta jana memang can ngaji kakara ge. 2 poe di puasa nya teh asup Islam can kang sungkung sing ngaji ngadengekeun ngaji henteu nu ngabejaan eueuh eta teh nya ngaranna bodoh ma'dzur sebab karak asup Islam bodoh ma'dzur dihampura ayeuna gitu Pak Zain sia isu-isu ngopi emang kurang gitu teu meunang sia di sugan aing meunang emang sia bualak teh itu aing bapak aing haji ma aing haji sia aing hampir munggah haji padahal saya itu ngopi bae sugan teh mah meunang ngopi mah teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam cicing di Indonesia di kampung di kota di Indonesia mah informasi loba jeung Ustad Ambalaya di urang mah pan